Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangkeun nami abdi Nikolas Ramdan Prasetyo di kelas 18 bade nyaritakeun tentang lutung kasarung. Dina zaman kapungkur aya karajaan anu dipimpin ku seorang raja anu wijaksana, namina nyaeta Prabu Tapak Agung. Raja Prabu ngagaduhan dua anak awewe namina Purbararang sarta adina Purbasari. Dina akhir hayatna Raja Prabu ngunjuk putri bungsuna pikeun ngagentosan jabatanna mimpin karajaan. Ngan kaputusan ieu ngajadikeun Purbararang dengki Purbasari. Kusabab eta manehna manggihan saurang nini sihir kanggo nyalakakeun adina. Akibatna kulit Purbasari barobah jadi kaayam totol hideung jeung anjeunna usir ti karajaan. Purbasari dasingkeun ka hiji leuweung di mana anjeunna oke pertembang jeung lutung kasarung ieu nu akhirna mikeun kutukan Purbasari ti nini sihir. Purbararang anu ngadangu adina tos geulis deui kasihan tantangan paganteng-ganteng tunangan. Dina wanci eta oge lutung kasarung barobah jadi lalaki anu ganteng leuwih-leuwih ganteng ti tunangan Purbararang Antrajaya. Akhirna Purbararang ngaku eleh sarta minta maaf kalepatan salila ieu ka Purbasari. Amanatna dongeng bahasa Sunda di luhur ngajarkeun pembaca bahwa kebaikan sareng kebenaran bakal selalu menang. Mengatang eta ulah ngabiasakeun diri nyemen rasa iri jeung dengki ka batur. Komo deui mugi nyilakakeun saorang panukur ngarebut sesuatu anu jadi milikna. Sekian ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.